menang. Dengan kesempatan tidak kesempitan teh. Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat teh lamun teu kapangi. Lamun kapangi bangsat. Teu kapangi mah tiis batur mah Sri Ram, Sri Rama, Sri Ram, Sri Rama. Ieu manusia urang kalah biuru kututut. Pau. Ya. Doana we teh sararea. Epi duha we sing salamet akang ah. Maju deui ngahadang musuh ayeuna. Laras kulan tos menang. Bejana kumakarna. Laras. Ti Gusti Gunawan Wibiksana ditingali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Nu mawit sing ati-ati. Sing waspada. Waspada permana tinggal. Laras. Hati-hati we urang mah. Cara poe anu geus kaliwat teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngagugu kana pelaturan anu geus ditangtukeun. Hartina teh getah sarupateun gurung gusuh. Kaburu ku nafsu. Ayeuna mah anyuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea. Ulah gempeur sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu. Sok teh semplek nincak semplak. Sok cilaka we akang. Wilujeng enjing isuk. Wilujeng enjing sarua. Wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan. Nah teu nemalan. Baut. Alim di Banyolan. Nuju alim di Banyolan. Palengpeng sia. Lain nai budak nu ti monyet teh geus di ngaranan. Sangarana. Sia wartawan ke. Karunya meni percis pisan beungeut nama. Kacidama irungna jeung kukuna. Nah tukulekeun pisan. Nilai salah aing da monyet nyampeurkeun. Sauriji anak nanti monyet. Tilu saur nama. Aduh, jahil teuing mana terjebut. Basa monyet anu ngoceak basa magrib jalin. Atos lah namanya. Lain ku seuri pisan ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk. Teu gableg tumpa-tumpa. Aing teh normal da ulah. Normal oge aya kitu-kitu teuing meunang mun kabina-bina teuing. Kudu ku taneuh liket nya Kang. Nah kudu aing teh kudu bobogoh anjeun taneuh liket. Gus. Pang sehatna we ya monyet teh hiji. Jeung monyet oge sehat monyet. Luar biasa euy. Gararaga tamakan si Banalayu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Suela. Monyet gede, monyet leutik bebarengan. Arsitekna teh eta Anala jeung Anila. Heueuh. Tangke sileung lamun dek ngabangun omat nitah monyetnya. Jelema kene.
abeh kuat bangunanana. Aing menang jelema udah teu kuat gitu. Can aya hiji kejadian dulu monyet ngeleg-leg semen. Pikir geus ya. Tapi heeh ku kitu teh mah bener teh. Jujur monyet mah da. Teu tebeukeun beusi. Luar biasa gararagahna eta monyet tuh. Nyiniran mah euy. Oh, ai monyet jala lujur ai jelema. Nya teuing. Ujala lujurna monyet teuing. Teu kaleket dititah ayeuna teh berengbeng. Malahan can dititah oge jeung lumpat teh monyet teh. Oh. Tah eta monyet super teh ngaranna. Monyet hidang menurut dia mah. Ngan aya eta nu baong heuh di boh di jelema, boh di monyetnya. Aya wae kapan baong teh. Aing ngayang sirih. Naon kumaha baong? Batur mah pararang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan monyet dina tetangga kai duaan. Tengorek ku aing. Heeh. Sirik. Akangnya tinguruan ke kabogoh akang. Kuring minang kasih julang kakak salam kaliwat minang mulani tetepan sok asaka suat Kang samya ngalaga mama kinulungan Anoman lan anggada pikeun mingpin pasukan kiwalan tengen gunirahangan dika. Hey, ngebrewek. Leuheung ku ngaberewek mah eta geus ngarinat aing we. Ngaberewek teu mere area mah. Halisna teh kaluhur ning bari jiga karontok cenah. Ini hayang nakol aing hiji teh. Anggada. Kula anggada. Awas. Piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kaburu tengku nafsu. Teu pino, tenangkeun ayeuna tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur. Tenang hate, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan. Aya amanat ti Gusti Rama. Naon? Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan. Naon? Ulah parayun teuing. Ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Naon teh maksudna? Maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan kari tulis oge teh aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanat teh nun. Sugan teh monyet teraseuri. Ai kamaneh amanat Gusti Rama. Kantenan kumaha cenah? Amanat Gusti Rama ka abdi? Ieu. Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman. Cakar sia aing. Lah, gitu kan.
Teman, Iya. bisi bade meser itu kan? Daun. Jipo, Menang mau. bae menang naon-naon oge nu penting mah. Burung we Da anoman membeli. Sudi teuing doraka geus ya. keur dipake anu ngaku Dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kange di museum ke. Da diperyogikeun nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu, ieu urut anu. Nya ke museum teh aya. Itu urang teh kudu lihatlah masa depan. Supaya incu putu bakal terangeun. Incu buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur teh ulah leungiteun sejarah. Nya. Bau urut perang, bau urut naon-naon teh kudu teh. Malahan unggah monyet ayeuna mah kudu mawa ieu. Naon? Buku catatan, buku catatan pribadi, buku harian. Harian benar. Nya. Tak itu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna. Tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh. Anu gugurna ku anu, gugurna ku anu. Supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun. Ulah tina komik wungkul. Kitu ulah. Iya. Anggada karek cenah tadi. Urang mingpin belah kensa. Kalayan katuhu mingpin ulah dia belah tamtama oge para senopati ti gua Kisena. Anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena. Tepino. Ansur lebur papan kari tulis daya langanana. Pikeun nangtukeun beureujeung adieu nyapukeun ka biadawan kadewan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama. Hidup. Sakitu priyatna maneh ulah hareup teuing. Akang dek naliti ti awang-awang. Hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh. Pasti bakal aya bejadi ke ka dieu. Sakitu aya. bisaan Boga hiji we jeung Mega. Teu kaciri anu mah ngageblege jeung Mega ngapungeun teh. Dupi Anggada bisa ngapung. Naon? Tiasa ngapung. Henteu. Diajar atuh. Teu bisa ngapung ge teh burungnya nyatu. Kasinggung udah katanya. Ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teh keur jiwa perang sararea oge. Jiwa perang melain deui balik kasinggung. darahnya panas darahnya kade Dalah perang. darah front mah tuh Awas sing hati-hati nying harapan ayeuna ieu. Zaman nepi ka kieu nya. Kaalaman kudek. zaman jeung ngajamanan Teuing ku brudak engke mah. brak Nu matak berak cing ayeuna ti ayeuna keneh. Tatan-tatan yang harapan waktu nu bakal datang. Ayeuna keneh ge geus karasa kritisna mah inget ti ayeuna ka hareup cing baleg. benar Ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia. hei lain mah geregetan kumaha lo Dah, make doraka non teh hirupna ladang aing. nah Namun eueuh aing rek nyatu di mana lah. nyaho luar negeri itu mana nyaho luar negeri Gitu. Metak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boh ka nagara boh ka bangsa. Nya. Malahan cek paribasa oge gajah matina gadingan maung. Kang, hei. Kang, eta lepat paripaos teh, Kang. Hah? Eta paribasa teh lepat izin ieu teh payunan pamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nuler satu Kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasa. Gajah matina gadingan meninggalkan maung. Kang. Pabalit.
Teu nyusun. Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nu laras sok. Sing-sok bejaan nu balik da kumaha. Anak kumana bejaan madura mah teu bisa. Sing-sok anak bejaan. Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. Sing-sok. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta mah bener. Jadi siapa meniru was aing? Itu yang tekan paribasa teh. Maung paeh ninggalkeun belang. Manusa paeh ninggalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu kita sareng malah pekedan. Arti ngomong. Ini mah kemari untuk Ulu. Gitu. Cek nah hate ge. Kumaha? Kamu si anak eta kakara bener. Kumaha cing? Dan cek nah hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasana gadingan meninggalkan mah. Goblok sih teh. Buat ngelentang gitu. Gak salentang geus ya eta tuh. Dek di baledog mah lumpat teh sendiri. Aya kasieun berarti teh. Sugan aing lutung ieu mah. Heeh. Gitu. Hayang teh mongun ku anak. Gajah kajasana gadingan. Gajahna teh paeh heula. Gajahna teh paeh heula ke gading ka dituna. Ka itu ka hareup atuh. Ngomong di bukan kitu salah bukan ari kitu lain. Ka itu atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki nya tah. Kayana ge tegablek Bibir teh meni kitu sia keur jiga tamusu teh. Nu torogan. Kayana ge. Bir bercinta. Aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina paingan kontrak wae saya hirup. Eta mah ngontrak mah kodrati Gusti. Lain kodrati Gusti siana teu mikir. Hambur teu nya Kang. Da pangeran mau muarek ngarobah nasib ieu moal. Tukang kontrak. Dua ti si lain kudu ngarobahna. Ada dawur-dawur wae boga duit eta. Geus dirobah ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah. Aduh. Eta da ngandalkeun dunia deh. Tanpa mikiran akhirat. Dunya teu nepi akhirat komo wah cilaka we. Ulah ora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal. Kunci ti ayeuna keneh tabiwir teh kaput. Mau bisa barang dahar atuh di kaput mah. Iya mah. Oh, mun dioperasi. Biwir kaput. Mun sira dioperasi di kaput atuh mau bisa barang dahar. Aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab. Gitu. Ruwah seutik goblok. Engke teh rek paehna ge kitu we. Datang malakal maut teh anjing. Guprak. Ya. Wah, silaka atuh kitu patun. Mana gitu kan? Benar. Nyawana teh mau nepi ka akhirat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur teh. Punya anjing ya teh. Ada tuh mana gitu benar. Cuk malaikat teh, aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. Lain jemput babeh. Heeh, kebiasaan jelema lain ieu mah gelas peupeus teh kamar. Guprak was astagfirullahaladzim. Allahu akbar pan kuduna kitu. Itu ieu. Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. Aing gubrak Ada duit eta aya. Da aya anu kitu. Benar. Demi Allah aing mah sok. bener atuh Kang bener. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Benar, kudu nepi kana. Sing nepi kana Ayo. kitu. Asia lahir. Ka kitu. Sia laer. Bujung laer. Oh, lahir mah mah. Loba nu kitu teh. Loba. Cina matuh nya Kang. Cenah matuh di mana geus matuh mati. Nya hirup oge moal mota. Moal. Salilana narima papatah.
Lain nerima papatong belum. Gitu ya mah nyaritakeun. Dangukeun teh Ayu. Ya iya mah gitu. Aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Padepokan Pawayangan. Salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya ti Juliet Julu 10 AGS. Nya wilujeng tepang dina wengi ieu ieu. Tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana ruas teh kadenya. Gentos engke mah entong kudu kitu. Nya ulah cara Teh Ayu genti. Nya. Tak kitu Boim kade. Ulah aya bisi engke datang malakal maut. Cuk malakal maut teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli. Oger. Aduh. Breaker gitu majigana. Nyata ulah bega gitu. Cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami gitu. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeunna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sadarea. Nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta sabaraha tah 25 miliar beureun Akang 25 miliar tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyieun masjid di unggal desa ya maburung anggeus tahun ya kan. Anggeusnya 50 desaeun. 50 desaeun. Saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era. Lamun atuh. Agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng nya catak tina 25 teh kitu da bagja geura sok oh nya kan bener lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya nah ari urang teu namprak di jalan deh bari jeung batur mah teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya sadar bernegara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasil dage keur urang ke keneh kitu laras sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha jeung papada urangnya jeung papada urang da tenan sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh gitu sok nya saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha anu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar
mau rugi tah Laras. gitu cek dek oke sok hiburan lah sakedeung mah Nah, hiburan sok kayaknya. hah Hiburan naon kayaknya. salin heula nya Sok sakedeung salin heula atuh kayaknya. Ai rek hiburan mah da jelema mah kudu hiburan ya mon. Ya, sok disalin. Jelema nampa hiburan kudu kusudu. Engal tuh Kang hah Engal tuh disalina kayaknya. Won, Siga naon gaya disalin. akangna geus disalin mah jiga bancet. Alah teh nya Kang. saha jiga bancet Akang cenah. nah ngomong teh ka bina-bina teh ngana sia teh Ulah kitu na. sidik nu jiga bancet mah hah Bangkong, nu jiga bancet nu jiga bancet mah bangkong oh ayeuna lamun Alah. Sing baraleg aing kenangan ulah dari kenangan era. Akang teh palai di kenangan. Heeh. Mayar tuh akangna tukang kenang. Hayang dibayarnya? Udah tukang kenang teh capeun mayar kayaknya ari hayang mah di. Oh nya teu naon lah. Dibayar kudek. Kudu kitu. Malahan aya pamunut lagu ya ti Laksana Laksana. warung nasi. Tenan. Atuh cenah tinu kagungan ieu produksi ieu kuy Cilembu. Cilembu. Lah, mudah-mudahan tiasa tiasa bersaing ka Bersaing. kuy Cilembu nya. Biasa ke luar negeri. Pak Haji Anun nya pamunut lagu ti Pak Haji Anun, ti Pak Haji Sidik, eta ti Kang Apan, ti Aki Anang. Ieu lagu teh kasangakeun Kang Eka Breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan, ti Mitra Mukti 352 356 nya. Tenan. Nyangakeun ka Kang Rama, ka Teh Sinta, Kang Panu, Kang Musteng, Kang Mamang Boim, Kang Ruli. eta Kang Ruli, Kang Aswa, Ceu Ayu. Aki, Teh Ayu. Pokoknya sadayana ku nya. Alah. Ka Aang. Aang teh di udarana Aang, di daratna mah Asep Teruna teh. Alah. Teh keke. Asa ada urang Teh jember keke. Si Emi, Neng Nancy, Laras. Neng Ine. Neng Ine, Neng Ine mah sok tupat tipu sama. Ka Bah Acu anu aya di Cicadas. Sami Nya, ngada. Kabah ayot. Bah Ayot. Ka Ibu Eha di Banjar. Itu ka Baisi. Kurang Cibulu. Kabah isi makang tah. Nya. Ka Toko Engajaya atau ka Bah Acim. Bah Icim nya. Icim. Anu di Padaherang teh Somohon. nya nyangakeun ieu Sapola Putra mugi acing sarehat sadayana nya pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nongton dina TV-na sewang-sewangan. Sampai Biar santara. Toba. Rek nanya kaci mandiri kaci mandiri kasahabinya mun mendak tungara diri kasahabinya mun mendak tungara diri sindang aya kapara pataya nama cisaramten lemur buku pilih serkala patan hapunten mah
Pilih sekalapatan Apun senanu kasu Popora Di luhur gunung Saung dimana Anak penana Abdi melang duluan Beda-beda tingkang. Buat kasih odor di bapak tuh. disalin deui ya. Mending disalin. Bapak sieun. Terus jika lalai. Jika orang naga deh Ya, jika liong. nah kemalinaan deui. Ulah kemalinaan. Oh. Jika kesenian di Oi, wot. Ada. Kumaha? Musuh geus deukeut. Musuh geus deukeut. Parantos caket musuh. Ya, nyawe Kumbakarna teh jangkung gede. Da abdi mah terang dilahirkeunana ka bungkul. Kumbakarna Muhun ulah. pasti ari maneh mah. Lobah dieu awas priatna jeung hati-hati. Sae ulah. Ayeuna rek laporan heula ka Gusti Rama heula. Sae. Awas. Bisi dewek teu panggih deui euy. Ya, hampura we tuh ah. Hampura dewek malum yang harapan perang teh euy. Siri hampura we. Heeh. Tungna lampah eta kasarios ieu Arya Kumbakarna. Nyata parantos lebet kana hiji tempat oko begalan pati tempat peperangan. Gunawan Sri Rama kula kaget ye kula. Gunawan saat sanak akang perang teh hayang pangi heula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah wala dia bala tamtama oge patih ti panglebur gangsa kumbayaksa aya pingpin pasukan Kabocong kapurwakarta nyanam jalan kadesa Pati bengong napanyita nyangan pujaan di ditu keneh ieu tempat acak-acakan luar biasa keur mahalodo katurug-turug meureunnan itu pepelakan bapak-bapak tani di rewek monyet. Dasamuka teu inget kana janji anjeun samemeh jadi raja nepi ka hohoak. Mana janjimu? Kaayaan nepi ka kieu si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum. Asa buncir pribadi. Da ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu. Musyawarah terus. Tapi hasil musyawarah teu didenge ku raja. Eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto. Akhirna liberal kaituna diktator. Wah, bahaya. Pantes namanya si Gunawan kurunyung mapageun.
hayang panggih Akang Yi Gusti Rama kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak nu jadi adi di pikanya Yor Gunawan Ragisa belati banyar diramekeun sadayana pamuki alo ngaganyar nyalametkeun sadayana Tentram salabat ning ati dunungan boga kayakinan pasti kumaula kana kadar boga rasa jeung rumasa cep Dede Chandra aya nampi kana diri teguh patuh kayang agung teu boga pikir linglung sumera kana papas teh nampi dalah di kumaha upami kenging cocobi ade di kumaha cuy mo bade arah subaha sifat manusia ilahar ade di kumaha sok kenging musibah sasar pandakan moya di pasihan sadar diri patokan sarining Gusti Neng Nensi patokan sarining Gusti sangka ngawujud harapan makmur dina keadilan ya berjuang ulah itiran pilari ridho pangeran di dasaran kasadaran kasabaran kaikhlasan elingka alam wiwitan nyawangka alam wekasan Denera pangsam yang ngalaga Denera ingkang ngalaga saat tengah king medan laga lagi nulungan
Kumbakarna ngabedegapang payuna di sapang kerenana walak dia bala tamtama semakta sikap pedang tamsir galaberi tarna sapada libu anu disesepuhan nyatana kupatih daerah atanapi wewengkon panglebur gangsa merbayaksa di tempat unirah kangan bika karah kieu di Medan Laga kaame hangruna getih urut bangke nu kamari nu mangkukna anu sami-sami korban di Medan Danalaga pati di Medan Jurit ansur di Medan Tempur nya Gunawan Salol we akang hayang panggih dina waktos Kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu Sugriwa daun tah itu. Jokolongkong we ta cuy. Sahaya. Wilujeng tepang kimana hong. Nun. Anjeun anu ngaran Kumbakarna. Leres dupi salira. Kaula ngaran Sugriwa. Aluh. Ieu teh Prabu Sugriwa teh bener. Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskendha. Nun. Geura asongkeun pasukan Andika. Ancurkeun dina waktu ayeuna. Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua leres pun Adi Gunawan aya di dieu bener geus jadi mitra kaula. Nuhun ngawiat we saderek Sugriw. Ya. Titipun Adi oge kaula teh satya asana oko pigalan pati perang hoyong tepang heula sareng Gusti Rama oge pun Adi Gunawan Teu bisa. Sakali musuh tetap musuh geura belaan si Dasamuka ku ajeun. Ulah disakompet daunkeun. Ulah disakongkolkeun jeung Dasamuka kaula initna ka Medan Jurit lumampahna ka Medan Danalaga lumakuna ka Medan Tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan Dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan Dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai dek bela nagara jeung bangsa kaula. Tetep dek nyen dalih naon-naon oge da. Ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama. Tetep anjeun bakal disakompet taunkeun heuh nyeta ulah. Kaula mah rek melaan nagara nu diruksaku Dasamuka hapunten lain ku araranjeun. Sabenerna ieu nagara teh diruksaku Dasamuka keneh. Wah, mungkunan banget ku sawe eta mah. Ya, kaula mah pati di Medan Jurit oge hayang disebutna gugur, pahlawan disebutna. Ya, ceuk bangsa anjeun bakal disebut pahlawan. Ceuk bangsa anjeun bakal disebut gugur. Ceuk aing mah musuh we modar disebutna deuleu. Itu si eta. Ulah sok kitu saderek Sugriwa. Anjeun teh lah montong loba dalih naon-naon deuleu. Ayeuna mangsana waktuna kopi galapati. Ya atuh teh naon ai kitu mah sok siapkeun tenaga jeung pikiran. Ayo pada. Rasa kieu.
Sorak kenahan dia. Maju. Aladim dulu itu. Berang teh digawir kenca katuhu dulu ulu. Mending ngebul gitu dulu. Wah, uyus strong terang dulu. Sorak kenahan maju. Aula Subodra. Ya. Ajen. Kaula patih wewengkon panglebur gangsa karang kaula kumbayaksa. Sobat-sobat orang pada kopikiran patih kurajan. Modar siagra belaan dasamuka. Ulah disapempet daun kenjing dasamuka ulah. Iya, teu bisa. Sakali musuh tetap musuh. Bener tega. Tega. Patih. Sok. Maju. Ya. Teman dina menang pada katiti pada katara
Modal siap. Ayo, musik siap. Kurang ajar pegati corona bangsa. Ampun wanara anggada ampun Modar siap. Ayo maju lamun teu salah manehnya anu kungsi datang ka itu teh basa ngaduru kebon bonteng ngaduru kebon bonteng nah ngomong teh nya basa ngaduru karaton anu aya di alun-alun Alengka memang teh sia kapanggih ayeuna mah ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit dibere duit maksudnya dipaehan ku aing naha dibere duit atuh nahanya tobat lain galap bae ngomong teh nya sok sia maneh anoman anak saha Montong loba carita sia nyakeun kolot lah na ti Pak Haji Ama maneh teh turunan teh nya teu naon lah nah teu bawa roti aya gera sok maneh gera tungkul kana jukut gera tangah kasadapan pileuleyankeun ieu Dunlop Dunlop dunya maksudna hanya atuh kabida-bida teuing aing mah bibir teh beunih kieu galap wae aing mah kolot-kolot teh acan teh nya loba teuing kana pesawat ieu teh jadi teh eugeur sok naon ayeuna maneh mangsana dik dipaehan ku aing coba coba nyaan teh sia sanajan maneh pinter katenger bisa olah katara punjulia papan tulis da papan tulis pokona mah kitu eta mah heuh sok nya naon maneh teh baturna si Batara Rahul Batara Rahul Batara Rama maksudna ka bina-bina teuing teh sia
Coba ngerakeun pisan aing bibir teh ah. Ari maneh teh anak buahna saha? Bisi teh apa aing teh anak buahna Kuyabat. Kuyabat tok Kumakarna maksudna kabida-bida aing teh. Kabeda-beda teuing teh. Coba ara aku diri sorangan aing kitu ge. Tetep maneh dek melaan Dasri. Dasri. Tepa. Dasa muka maksud aing teh. Sia. Era aing duh ampun. Kurang ajar sia. Tepa euy. Ngeuna seri. Sia woi. Ya. Weh, sok sia. Weh. Nanaonan teh sia. Kapan kungfu? Kungfu cenah. So. Kungfu tapi kekerepesan teu pugus ya. Acin, acan. So, ya. Tobat sia. Ayeuna keneh ku aing bakal dicabut umur di ala nyaho. Aing nyaho. Aduh tobat aku. Gelut sandal tadi ke sini. Arya Kumbakarna sareng Prabu Sugriwa. Ieu ge. Seret sumerenan banting binantingan lir muning rarakitan kuda papasangan. Ieu ge. Woyu. Wah. Duh. Prabu Sugriwa bakating ku ara lajeng wae ngrekeb kana raraina ieu Arya Kumbakarna. Ieu ge. Bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna pananganana jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna. Ari Kumba teh panjang ekarna ceuli. Ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli. Malahan dugi kana mumuncangan panjangna hingga dicepengan ku panangan sampeanana Sugriwa. Kalayan pangambung Kumbakarna dikokos kuyuan. Gelas ya moncong rekep bangsat. Penasti kersayang tumampara. Kumbakarna emut kana Purwa Daksina. Aduh Purwa teh wiwitan. Daksina wekasan. Hingga Kumbakarna ngagunakeun aji bekah hingga ieu Sugriwa dipun bekah ku tarik-tarikna ieu angin anu kaluar tina bahamna Kumbakarna hingga ieu Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarikna nyekel jeung ngokos. Dugi ka irungna sumpung jelina rawing hayaanana malahan ieu Sugriwa ngablesatna kawang-awang teh bari nyanak cepilna Kumbakarna kitu kayanana. Wah! Gusti
gelos ya awak meni pareri. Aduh Gusti irung sumpung ceuli rawing geuleuh ieu getih aluh meni perih karena urut nyocok monyet alah nuhun dasya muka aing nepi ka diruksak ieu teu aing teu asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing muga-muga we lemah cai ieu nyak celakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi muga-muga singkat tebus kemerdekaan negara anu diruksak ku dasya muka yang inget anu jadi adik si Gunawan kahayang teh atulol mangihan nu jadi lanceuk wan. Aluh dulu itu monyet gede monyet leutik meni ngabring dek ngarampok aing. Wah sia maju bangsa. Ayo maju. Putra Anoman. Anoman. Hebat Anoman. Daya nu karaos. Ieu cangkeng ngabeletak iduh. Aya teh naon Namru? Eta teh ceulina si Kumakarna Wih. Di kumaha? Sabaraha kiloeun apa? di Jamret tingali sungut mang getihan. Lain getih mang ieu teh. Irung si Kumbakarna dikokos ceulikna rawing dikenyang. Aduh, Ngan eta we mang teh inget we kana amanatna naon cenah Bang? hayang panggih heula jeung Gunawan Wibiksana dek nitipkeun heula we cenah ka Gusti Rama. Sae eta mah amanat da ieu mah. Katinggalna memang bersih pisan hatena Kumbakarna. Lah Gusti Rama pangapunten ieu. Ieu Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana. Atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayina Kumbakarna pikeun nepangan karakana anu aya di Medan Danalaga. Anoman ngahuit ka sajumlah para wanara anu ngarampok Kumbakarna. Diaturkeun ka sajumlah para senopati. Ulah. Kalayan monyet gede monyet leutik. Ulah. Wayahna mundur heula. Mundur heula. Sakumaha anjuran Gusti Rama Kumbakarna bari ditepangan heula ku rayina nyaeta Gunawan Wibiksana. Mundur. Alah. Itu monyet make lalumpatan deui sia. Aduh, dulu iya aing awak menit asa pugu rasa keunana ieu nu ngorawat kana bujur, kana bujal, kana tak-tak, kana sagala rupa. Eta nu kasida monyet nu laleutik meni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh, naon make areureun. Sia. Si Kumayaksa patih aing geus paeh. Itu nupa balatak walat dasya muka. Nah kabina-bina teuing anjeun teh dasya muka pantasna teh nah jika lempang si Gunawan Raka Arya Wan Teteh Gunawan
Ieu rayi Kang. Alah Gunawan. Wan penasti kersah yang tumampara Gunawan Wibiksana barang parantos caket sareng rakana ieu Kumbakarna teu tega ningali rakana anu sakitu parantos teu mangrupa irung sumpung jeuli rawing bari jeung salirana parantos pinuh ku getih kitu kayanana baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana ngejat ku gila-gilana ningali salira rakana Wan Gunawan tuwa dah atuh make nyampeurkeun maneh teh Wan sakira-kira dek nganyeri aing mah Gunawan tuwa Ayo maju Raden ulah panuhun ulah dituntut kitu hawatos da ya teuy sembah kapihatur kaula nun Laksmana kaula nun pula nah pagawean teh kitu patut maka dituntut leungeunna heula sagala pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jajantungna ulah sakali-kali deui pagawean model kitu jang Gusti Rama nyeuk-seukan si horeng nilainya nama serajan kamusuh aya we di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek paingan hayang pinah ngadunungan teh ka dieu rasa jangan lari jeung teuingan hidup bet dituntut kieu kaula penasti kesayang tumampara dasar kitu parantos kersana yang widi ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona keuna kana tak-tak anu palih kensa hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna naon ngajengak deui Aloh dulu aing leungeun duanana eueuh Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama Nini Aki Mau bisa ngenang dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka eug leungeun pileuleyan moal bisa nguseup aing aduh kumaha aing nangtung nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun rumaos kaula teh sare wae di dunya teh duh kumaha nangtung pertahanan deui itu waduh nah bet dituntut kieu atuh hidup penasti kersayang tumampara panah Laksmana sadua-dua nyasar karena sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan
hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna. Ieu kumakarna ngagebru lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui. Waduh, ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kencat waluh Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana abdi mah teu ngaboga naon-naon teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira dayana upayana usikna malikna teu ngaboga-boga tapi inget aing teh keur bajuang sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuh ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ieu kumakar ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras. Nyata digalai ku kumakarna. Wah. Eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu pahlawan akang teh pahlawan teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap ngan ukur kucap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna hayang panggih heula Gunawan memeh akang mati king Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu maha asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh tetega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca tetega ningali rakana Gusti mudah-mudahan atuh Raka Arya Gunawan eta ieu rai Kang Wan dedewan adi akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama Wan tuturkeun eta manusia
Dewa penolong di dunia eta Tuhan timbalan kaulan tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna ku anjeun manusia terus sing madu trahing kusuma titis sing andana wirih trahing dewa ka manusia Raden Gunawan ngalimbani ngarak kana cilaka nyerina kabina-bina anu ngabela negara tapi temahna cilaka perlaya di medan laga dasa muka anu murka anu ngaruk sakana nagara tetoli kasana keluarga asa manehna lugina keun bae batur tunggara wan kaula nun raka Arya geus akang geus netep rupa anjeun geus ngarasaan cimata anjeun anu nyak celakana awak akang seger akang teh inget sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae nganjangji akang demi negara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun hiji waraga hakikatna kanu kagungan urang sadayana yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir buktina akang ayeuna sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leutik yakin bakal tinemu jeung akhirna ieu tapi no damal kaula nu ieu Gusti Rama teh leres titipun adi hidup anjeun hiji-hijina Batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kadoliman kasarakahan ku anjeun kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula hujan leuntik ngaririncik nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleyan kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji ade titip nagara jeung bangsa ulah dek dirurujit deui hirup tungku pati jeung dunya kena kuruksak badan
Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh. Anging kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan. Saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna. Ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sarengit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik. Dijajab ku pangdoana menekungna Sri Rama oge Semar Badranaya. Atuh mulus banglus gembleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu solenang-solenang acan. Asal ti Allah mulang ka Allah. Sejarah nu nyarita dina perjuangan anak ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria alengka duirja anu ngabela nagara jeung bangsa. Kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.